Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng sim kuring Neni Nur Alia dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna sim kuring umajak yuk teken heula tombol subscribe tur like nah sangkan sim kuring langkung semangat dina ngadamel video-video pangajaranana. Dina danget ayeuna sim kuring baris medar hiji materi nyaeta ngeunaan wawancara. Yuk urang regepkeun sasarengan pedaran ngeunaan wawancara. Mangga. Medar perkara wawancara. Hideuk tangtos pernah ningali jalma nu ngalakukeun wawancara. Atanapi tiasa janten hidup oge kantos ngalakukeun nu namina wawancara. Naon sih saestuna nu disebut wawancara teh? Sat acan langkung jero di dieu sababaraha bagian. Aya ngeunaan wangunan wawancara, aya struktur wawancara, aya padika wawancara, sareng aya wangun laporan wawancara. Urang lajeng kana pedaran anu kahiji nyaeta wangunan wawancara asalna tina bahasa Inggris nyaeta interview. Interview teh asalna tina kecap inter nu hartosna antara atanapi lolongkrang jeung view nu hartosna paniten atawa panempuh. Wawancara nyaeta kagiatan nyangan informasi ku cara nanya ka narasumber. Narasumber di dieu anu ahli dina widangna. Pikeun meunangkeun data jeung fakta. Dina prosesna wawancara sok dilakukeun minimal 2 urang. Jadi nu hiji nanya, nu hiji ngajawab. Tapi tiasa oge langkung ti 2 urang. Tujuan wawancara teh keur ngumpulkeun informasi anu diperlukeun. Sangkan tujuan wawancara kahontal kudu dipilih narasumber anu bener. Eta nya wangunan tina wawancara. Aya struktur wawancara. Lumasar kana strukturna wawancara teh kabagi jadi 3. Nu kahiji aya bubuka. Bubuka nyaeta pikeun ngarahkeun naon-naon nu rek didiskusikeun sarta nu bakal dilakukeun dina wawancara. Bubuka perlu pikeun nyiptakeun hubungan anu hade antara anu ngawawancara jeung narasumberna. Biasana sata acan urang kana inti, urang sok dibuka heula wawancara teh ku nanyakeun kabarna ka narasumber kumaha ya. Atanapi tiasa dibuka ku kalimah-kalimah anu hampang ya. Sapertos naroskeun linggihna di mana ya. Atanapi hal-hal anu engke pakait kana eusi. Nah, saatos bubuka aya eusi. Bagian eusi teh pokok tina wawancara. Jadi ieu tahap di mana nu ngawawancara jeung narasumber silih pairan jeung mere tanggapan, aya nanya jeung ngajawab. Nah, jadi bagian eusi naon anu ku urang rek ditanyakeun biasa didugikeun ka narasumber. Saatos kana bagian eusi kana bagian panutup. Bagian panutup ieu mangrupa kagiatan nyindekeun hasil tina wawancara sarta mungkas atawa nutup wawancara. Nah, ieu nyaeta struktur tina wawancara. Aya bubuka,
aya eusi sarta aya panutup. Lajeng aya nu disebat padika wawancara. Janten nalika hideep rek ngalakukeun kagiatan wawancara ya aya sawatara ya anu kedah ditataharkeun atawa disusun. Di dieu ku simkuring aya 3 tahap dina ngalaksanakeun wawancara teh. Nu kahiji nyaeta aya tatahar atawa persiapan, teras aya ngalaksanakeun wawancara, sareng aya nyusun laporan wawancara. Tatahar wawancara. Proses tatahar dilakukeun samemeh ngawawancara. Umumna ngawengku kana sababaraha tahapan. Anu kahiji nangtukeun tema atawa topik. Jadi sataacan urang wawancara, urang tangtukeun heula tema atau pokok pasoalan anu rek jadi bahan wawancara. Tema anu dipilih rea pisannya rupa-rupa. Biasa tema pendidikan, lingkungan hirup, kesehatan, atawa hobinya. Tiasa oge anu pakaitna sareng pangaresep hidup ya. Tadina nangtukeun tema bisa oge diluyukeun jeung kajadian atawa waktu anu keur lumangsung. Upamana ayeuna kan di urang keur karandapan panyakit COVID-19. Tiasa ku urang dijadikeun tema. Supaya naon? Supaya engke nalika dijieun kana teks wawancara teh tiasa ngirut anu sanes pikeun maca. Satos ditangtukeun temana, tahap nu kadua nyaeta nangtukeun tujuan wawancara. Misal tadi temana tema COVID. Tujuan kunaon bet temana COVID misalnya mere pangaweruh ke masyarakat sangkan apal gejala-gejala panyawat COVID atawa ngajak supaya nya masyarakat teh tiasa ngelakukeun protokol kesehatan. Eta hal-halnya anu pakaitna sareng tujuan wawancara. Satos tujuan wawancara ditangtoskeun lajeng kana nangtukeun narasumber. Dina nangtukeun narasumber ieu kudu merenah. Ya saha-saha nu rek dijadikeun narasumber teh bakal jadi dasar pikeun naon-naon nu rek ditanyakeun. Jadi ulah dugikeun ka temana tema COVID. Kan ieu pakaitna sareng dunia kesehatan. Nu cocok pikeun dijadikeun narasumber berarti dokter oge kudu anu aya pakaitna sareng COVID. Misalna dokter ahli dalam paru nu nyambung ya. Jadi ulah dugikeun temana COVID, ai narasumberna misalna dina bidang ekonomi. Sok sanos bisa nya ngawaler kana pananya urang tapi henteu sae atau lengkap narasumber lamun dina widangna. Eta ya. Terus saatos nangtukeun narasumber urang nyieun janji jeung narasumber. Di urang janjian heula narasumber teh tiasana iraha, tempatna di mana ya. Kulantaran urang nu butuh ka narasumber. Jadi urang kudu ngaluyukeun jeung waktu anu tos ditangtoskeun ku narasumber. Saatos nyieun janji, anu pamungkas nyaeta nyusun pertanyaan keur wawancara. Ieu penting pisan ya, sabab anu rek ditanyakeun teh gumantung kana kaparigelan urang anu ngawawancara. Saupama pertanyaanana teu nyambung, tangtos engkena keluar atau mengpar tina tema dina wawancara. Jadi pertanyaan-pertanyaan disusun kudu nyambung jeung tema anu urang rek ditanyakeun. Langkung sae dina nyusun pertanyaan dumasar kana rumusan 5W+1H.
nya naon wae 5W plus 1H teh aya what ya, what namanya, terus who, where, when, why, sareng how. Jadi naon, iraha, di mana, saha, kunaon, jeung kumaha teh kudu tiasa aya dina nyusun pertanyaan. Tah ieu nya tahapan-tahapan anu aya dina tatahar wawancara. Saatos tahapan tatahar ku urang disiapkeun, urang kana ngalaksanakeun wawancara. Dina ngalaksanakeun wawancara aya hal-hal anu kedah diperhatoskeun ya. Naon wae nu kahiji nya, jelaskeun heula identitas diri jeung sebutkeun tujuan hidup ngawawancara. Danten urang pami munggaran patepang sareng narasumber, jelaskeun identitas urang teh saha namina, terus asalna ti mana, tujuan bade ngawawancara naon. Saatos dijelaskeun identitas diri, urang kudu mawa buku catatan ya, bisa alat tulis atau alat pangrekam. Tujuanana jadi saupama pas proses wawancara lumangsung aya hal-hal anu penting tiasa ku urang dicatat, termasuk alat perekam ya. Jadi nalika proses wawancara lumangsung pami aya nu kaliwatnya teu kaserat tiasa karekam dina alat pangrekam. Terus mimitian wawancara ku pananya anu basajan atau anu enteng nya, hal-hal anu sifatna umum. Jadi ulang langsung togmol kana eusi atawa inti. Jadi aya basa-basina heula lah nya. Terus regepkeun nya pamanggih jeung informasi kalawan daria. Nalika narasumber ngadugikeun nya pamadeganana kamandangna, urang salaku anu nanya kedah ngaregepkeun nya sadaya informasi anu didugikeun. Terus dina ngalaksanakeun wawancara urang singkahan pananya anu bulat-belit. Hadena mah kana inti nu rek ditanyakeun. Jadi ulah rek nanyakeun A tapi ka mana heula nya ngaler ngidul. Jadi lamun wawancara mah langsung kana inti. Dina ngalaksanakeun wawancara ajenan sagala pituduh jeung syarat ti narasumber. Jadi saumpama ceuk narasumber teh nya bagian ieu mah ulah ditayangkeun atau bagian ieu mah dileungitkeun, tah urang kudu nuturkeun nya pituduh atawa syarat anu didugikeun ku narasumber. Ulah dugikeun ka narasumber jadi ngarasa teu enakeun nya, nu antukna engke proses wawancara lumangsung henteu lancar. Terus lumangsungna wawancara tembongkeun kesan anu hade sanggeus ngawawancara narasumber. Ieu ulah poho nya saatos urang ngawawancara teh urang amitan nya sasadu, terus ngahaturkeun nuhun kumargi narasumber tos karesa nya diwawancara ku urang. Ieu hal-hal nya anu kudu diperhatoskeun nalika hideup atanapi urang sadayana baris ngalaksanakeun wawancara. Padika wawancara nu pamungkas nyaeta nyusun laporan wawancara. Dina nyusun laporan wawancara hideup tiasa ngalakukeun kudua caranya. Dan aya dua bentuk laporan. Nu kahiji aya laporan dialog. Jadi dina laporan dialog ieu ditulis sajalantrahna naon pertanyaanana jeung kumaha jawabanana. Jadi pikeun nulis laporan hasil wawancara dina wangun dialog mah nya hideup kari nuliskeun deui unggal pananya jeung jawabanana kalawan lengkep. Hideup kudu inget yen pananya anu lengkep kudu ngandung unsur 5W plus 1H. Terus laporan anu kadua tiasa disusun dina laporan naratif. Laporan naratif teh laporan wawancara nu diolah jadi carita atawa kalimah pedaran.
Carana nyaeta ku ngarobah kalimah langsung jadi wangun teu langsung bagian inti tina wawancara. Janten dina laporan naratif mah ieu urang siga bentuk paragraf ya. Benten sareng laporan dialog anu bentukna kalimah langsung. Jadi A kumaha pananyana, B kumaha walerana, jeung salajengna. Kin kusim kuring baris di sayogikeun perbedaan laporan dialog sareng laporan naratif. Tah ieu contoh tina laporan dialog sareng laporan naratif. Laporan dialog tiasa diaos aya di palih kenca. Laporan naratif aya di palih katuhu. Aya perbedaan antawis laporan dialog sareng laporan naratif. Katingali jelasnya, pami laporan dialog mah didinya wangunna wangun kalimah langsung. Jadi ditulis aya pananya, aya narasumber. Pananya tiasa digentosnya, saumpama nu naros teh namina Udin, tiasa diserat Udin. Terus narasumber misalnya Pak Amin, berarti diseratna Pak Amin. Wangunna kieu nya bentuk dialog. Benten sareng laporan naratif. Laporan naratifna wangunna wangun paragraf. Benten dirubah nu tadina kalimah langsung janten kalimah teu langsung. Duanana ieu sami nya nyaritakeun wawancara antawis pananya sareng narasumber nyaeta Pak Amin. Pak Amin nyaeta salah sahiji pustakawan nya anu aya di SMAN hiji Cilaku. Ya, janten dina laporan wawancara hideuk tiasa milih bade laporan dialog atanapi laporan naratif. Kumaha tiasa ngabentenkeun? Mugia hideuk tiasa ngabentenkeun mana nu laporan dialog sareng laporan naratif. Rupina mung sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun dina pedaran wawancara. Nyuhunkeun dihapunten saupama seueur kekecapan anu kirang merenah atanapi paribasa atau babasan anu kirang ngeunteup seureuna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.